Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing Pak. Kumaha damang? Banges Pak. Sehat-sehat sadayana nya. Nya. Bentar. Saya teu lebet ayeuna. Nu teu acan lebet. Aya Tata teu acan lebetnya. Febrian Pak. Omun Febrian ka mana Lin saurna? Teu nyaho Pak. Teu nyaho. Mohon. Tapi akses wifi atau nap internet lancarnya sadayana nya. Siap nya. Kangge make oge kedah lancar gitu. Jadi pas dina nyarios biasa gitu. Nah, sateu acan urang ngawitan pangajaran ngarah langkung lancar pembelajaran dinten ayeuna. Urang kawitan heula ku doa ya. Kita mulai dulu dengan doa. Bapak nyuhunkeun bantosana ka Josuin, kage mimpin doa. Mangga Josuin. Iya Pak. Teman-teman, kakak-kakak, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar bahasa Sunda ya Tuhan. Doakanlah kami agar kami dapat mengerti semua materi yang diberi oleh Pak Dadang. Amin. Amin. Hatur nuhun Josuin ya. Mudah-mudahan pembelajaran kalian orang biasa lancarnya seperti itu. Teu aya halangan, boh dina jaringan, boh dina sinyalna nya. Tah barudak sok sanajan masih kayaan dina pandemi gitu nya. Masih kena corona, orang masih kena tatap layar tenapi online, tapi pengurangan semangat, orang kedah tetap semangat ya. Gitu. Kedah semangat kamari, orang diajar naon. Aya masih emot? Ada yang masih ingat? Sindiran Pak. Sindiran pinter. Sindiran teh naon? Minggu lalu Bapak udah jelasin nih. Omongan atau carita anu dilabirkeun. Pinternya cariosan anu dibalibirkeun atau yang tidak langsung gitu pinter. Kamari teh urang teh ngabahas naon wae sindiran teh? Adrian? Mas Emut? Strukturna nya pinter strukturna nya. Terus jenis-jenisna nya? Ya, jenis-jenisna oge. Tah, pinternya. Berarti masih kena emut pengajaran kamari atau napi minggu lalu. Nah, kanggo pengajaran ayeuna urang masih ngabahas ngeunaan sisindiran. Tapi nya benten kanggo pokok bahasana langkung jero deui nyaeta ngeunaan jenis sisindiran dumasar kana eusina. Ayeuna urang tinggalinya kangge tujuan pengajaran kangge pertemuan ayeuna. Bapak izin share screen ya. Tos muncul teu acan? Tos Pak. Tosnya. Pak. Nah, aya sisindirannya Dadang Nasuha SMP Putra Nirmala Cirebon. Nah, kompetensi dasarna nu kahiji eta memahami dan mengidentifikasi bentuk struktur teks, aspek bahasa dan fungsi sosial puisi sisindiran. Nah, ieu kangge tujuan pembelajaranna nya memahami fungsi sosial sisindiran nu kahiji. Anu kaduana menganalisis jenis sisindiran dumasar eusi atau berdasarkan isinya. Lamun kamari atau kalau kemarin mah kita jenisnya berdasarkan bentuknya ya gitu. Nah, pembiditan ayeuna mah urang bari ngabahas jenis sisindiran dumasar kana isinya atau eusina. Bapak aya video nya. Mangga tiasa ditinggali sadayana. Pas muncul tampilanna? Terus Pak. Pasnya. Nah. Mangga diregepkeun ku sadayana. Daun teri, daun gedang. Beteng peri, hayang madang. Ayam munding di baledog bata. Ningan uing daripada si eta. Aya ucing maling dengdeng. Cicing tong ganek. Gedang lain sembarang gedang, gedang disimpan di imah pasir. Begang lain sembarang begang, ajen begang loba nu naksir. Buah ceri, buah apel. Ih, sorry, gak level.
Nuang ketan dirancam anyar. Buang mantan yang nu anyar. Kamu dipikiran mantan mah jangan orang. Naik kereta ka Cikapayang. Ngandek meuli papan catur. Ukur si eta nu dipikahayang. Anjak kang geus dikawin batur. Tah, kumaha tah? Ngerti nggak isinya? Ngerti, Pak. Ngertinya? Lin Ya. ngerti tuh, Lin? Ngerti, Ngerti? Pak. Pakai orang biasa iya nya ngidentifikasi. Gini sih gak gitu pantun teh nya. Kayak orang tinggalinya. Jadi contohna. Nah, ieu nama Bapak hoyong pangmacakeun ku Matthew. Matthew cing pangmacakeun Matthew. Lamun urang ke Cikole moal hese tumpak kahar. Lamun urang boga gawe moal hese barang dahar. Oke, sip. Sing Hajinya. getol Tos cekap. Orang kanu sanes. Anu kadua pangmacakeun ku Kezia. Kez. Nah, Sing sok. getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol nangan ilmu nuguna dunya akhirat. Ya, hatur nuhun. Tah, barudak dina tadi dua contoh dina aya video. Teu nanaon Febrian, mangga nyaon. Febrian tos aya mangga langsung we dihurungkeun. Sip nya. Tah upami ninggal contoh tadi dina video YouTube sareng dina contoh teks sisindiran eta kan jelas desa katinggalinya bahwa dina eusina. Nah, lamun kamari mah kan urang tos diajar kamar teh jenis teh naon wae? Lah, kemarin jenis sindiran teh apa aja berdasarkan bentuknya? Prarakitan, paparikan, Tan Jadi naon? Sili asli, Pak. Wawangsalan. Nah, silih asih teh nyebutkeun silih asih cenah. Wah, jigen tos maca gitu nya. Soalnya kan Bapak tos medar heula sama memehna tos ngepos heula di GCR. Pinter tapi tos dibaca ti payon. Aya nu tadinya nu dina contoh video YouTube teh siseueurna ngeunaan silih asih atau kasih sayang. Tapi lamun ditinggal dina contoh nu kadua anu dina teks teh na ieu nya. Lamun urang ka Cikole moal hese tumpak kahar, lamun urang boga gawe moal hese barang dahar. Tadi saur Josuin terus jelaskan, Pak, jadi intinya lamun urang punya kerjaan tidak akan susah makan. Ya betul ya, karena kita punya gaji gitu. Nah, tapi lamun ditinggali tina eusina berarti ieu ngeunaan naon? Pasti teu acan uninga sabab teu acan di padar, tapi teu nanaon. Tah, upami dikaitkeun sareng pertemuan kamari nu kahiji sahanya Cynthia, ini masuknya ke jenis sindiran apa sih berdasarkan bentuknya? Ainu terang, iya jenis naon? Ois, Matthew. Matthew naon Matthew? Matt? ya Pak Naon iya jenis naon? Lamun urang ka Cikole? piwuruk Pak. Diuruk. prarakitan, Naon li? Iya, rarakitan Matthew ya. Disindiran anu sina ngenaan kahyaah cinta kasih sayang. Kanyaah ya, bukan kayaah. Kanyaah itu sama ya, kasih sayang juga gitu. Nah, jadi intinya ngeunaan lope gitu nya, ngeunaan perasaan kasih sayang gitu. piuruk rarakitan, sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu, nuguna dunya akhirat. Ya, sip pinternya. Jantan jelas. Berarti ya kenapa disebut piwuruk? Karena tadi sina oge naon Lin? Nyuruh kita apa Lin? Supaya nasehat gitu Pak, supaya kita tuh ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus ya. Sing getol tuh yang rajin mencari ilmu ya, yang berguna dunia akhirat. Jadi kan jelas berarti oh iya sisindiran teh tujuannya nyuruh kita buat getol atau rajin mencari ilmu. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Tah, ayeuna orang bade nyobian nganalisis
si sindiran berdasarkan isinya, ya. Nah, Bapak bade ngebagi room ya berdasarkan kelompokna. Bapak tos ngabagi kelompoknya di GCR ayeuna kantun Bapak bagi di roomna. Iya kan sabar jumlahna 1 2 3 4 12 sipnya Bapak bagi jantan 4 kelompok. Wah, kumaha? Halo Pak. Kumaha Lin? Anu hese teu ada yang susah teu? Enggak Pak. Tanya, Nya sabaraha nomor deui? 2 deui Pak. 2 deui. Oke, siap. Wah, di ruang 2 bari naroskeun sakedapnya. Bapak labat teh ka ruang 2. Oke Pak, siap. Kumaha Lin, tos beres teu acan? Sudah, Pak. Pinter. Ya. Tapi barang-barangnya 10 nomor teh ku tiluan ya. Iya, Pak. Siap nya. Kayak orang presentasikan hasilnya. Ya. Ti OB, ti Lin sareng ti Meteo. Kumaha Lin? Lin nulisnya di ini, Pak, di HP. Tenanawannya bade di HP boleh, bade di kertas heula teu nanaon. Oke, Pak. Tapi tetap kayak pengumpulan nama dina GCR-nya. Oke, siap, Pak. Ya, hatur nuhun. Kumargi IAIN 10 soal, urang bagi we nya. Iya, Pak. 2-2. Kangge kelompok Lin nomor 1 heula sok, nomor 1 Lin. Hasilnya yang pertama kan contoh sisindirannya teh daek soteh kaci koneng kaci situ mah tepurun daek soteh kanyi oneng kanu itu mah tepurun. Nah, jenis sisindirannya teh silih asi, Pak. Silih Si asi. Mohon. Asina ngeunah naon? Isi sisindirannya tuh hiji lalaki anu milih hiji wanuja anu dipikar resep. Jadi satu laki seorang laki-laki itu memilih satu orang perempuan yang dia cintai. Wih, mantapnya. Hiji lelaki anu milih hiji awewe gitu nya. Iya, Pak. Anu dicintai, anu dipikanya. Udah bagus. Nah, ayeuna urang tiasa nyimpulkeun, tanapi nyindekeun. Nya dina lawungan kedua ieu teh. Janten dina jenis sindiran berdasarkan eusina teh sabaraha? Aya 3, Pak. Pak. Lin, naon we Lin? Silih asih, Wih, silih asli. lalu sesebret, jeung piwuruk. Jeung piwuruk pinternya. Terus tadi oge fungsi sosialna tos disarioskeun ya. Fungsi kangge naon? Pemeliharaan bahasa gitu nya. Terus ngukur kecepatan berpikir oge sami gitu nya kangge nepikeun pesan oge. Tah, eta anu tiasa dicimpulkeun punya dina pangajaran kedua ayeuna. Tuh. Tah, ke barudak Bapak tos nge-share dina GCR oge nya kangge tes evaluasina pengalaman kuijis ke tiasa dipraktekeun saatos kumargi waktu tos bade CF nya janten ke tiasa saatos reaksi pembelajaran tiasa dikerjakeun kangge latihanna nya sapertos kitu. Tah kitu barudak kumargi waktuna tos CF urang tutup pangajaran bahasa Sunda kangge dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana urang tepang di minggu payun ya dina materi masing-masing sami. Hatur nuhun sekali deui. Wilujeng enjing sampurasun dadah sadayana hatur nuhun. Nuhun Pak. Pak, turnuhun Pak. Sami-sami.